اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani wassalasuna. Ari bab anu ka-32 fi fadilatit tawadu'i, bakal nyarioskeun tentang kautamaan tawadu'. Naon sih ari ngaran tawadu' teh? Dina buku pelajaran SD atau MI komo di pondok pesantren tingkat dasar aya sebuah buku, sebuah kitab anu sok diajarkeun baheula mah duka tah di SD di MI ayeuna diajarkeun bantu. Ngaran bukuna pasti tos pada apal. Dasar rea ge sakola MI atau SD heula tuh gerak langsung kuliah. Ngaran kitabna Taysirul Khalaq. Saur dina eta kitab makna tawaddu teh wa khaddul janahi wa ilanatul janibi min ghairi hisatin wala madallatin. Sifat rendah hati teh nyaeta sikap merendahkan hati sareng bersikap ramah lemah lembut, bukan karena hina dan bukan karena rendah. Wal maksudu ari anu dimaksud minhu tina tawaddu pada hakikatna i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Jadi lempeng nama tawaddu teh memberikan hak kepada orang yang berhak. Orang tua hakna dihormati kudu jadi anak. Guru hakna dihormati kudu jadi murid. Murid hakna ti guru naon menerima pelajaran-pelajaran anu baik. Allah hakna disembah ku seluruh makhlukna. Lumatak lamun aya jelema ngomong nama sopan, lamun lewat ke pupuntenan ka dongkok tapi tara daek salat. Begitu mah lain tawadu tapi bedegong ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari jelema dihormat liwat nepi ka dongkok ari Allah melalui muadzin gegeroan ngajak salat diantep bae. Numatak imalin tawadu tapi takabur sombong teh ngaran naudzubillah min dzalik. Jelema nu boga dosa boga salah ka urang naon hakna dihampura ku urang, dimaafkeun ku urang. Numatak saur Kanjeng Rasul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu abdan bi'afwin, moal pati-pati Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab memaafkan orang lain illa izzan, kecuali eta jalma nu daek ngamaafkeun teh bakal diberikan kemuliaan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngamaafkeun kesalahan orang lain teh sulit bagi orang-orang munafik jeung takabur mah. Malahan nepi ka sok aya anu kalepasan ngomong aing mah teu hayang ngahampura ka si eta, nyeri hate teh moal poho nepi ka liang kubur oge. Embeu eta ngomong, kaleuwihan eta ngomong. Saking ku embung-embungna ngahampura kana kesalahan batur. Padahal teu daek ngahampura kana kesalahan batur eta teh adalah sikap takabur. Allah bae oge anu memiliki segala rupana, memiliki kerajaan di langit sareng di bumi. Allah anu memiliki neraka sareng surga. Daek memaafkan orang-orang anu tobat. Piraku sih urang anu imah ngan sakitu-kituna, mobil ge meunang nginjem, meunang nyewa. Kadang-kadang manebeng ka batur. Piraku sih hirup arek sombong nepi ka embung ngamaafkeun kana kesalahan batur. Izin atuh ku Allah
pansok dibaca dina salat Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat nami Allah anu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah manyaahan sanajan jelema loba dosa oge. Maha Rahman, Maha Rahim. Allah mah ngahampura bae asal daek tobat, asal daek mimohon ampun ka Allah. Nu matak pantes urang mah bismillah dibaca wae, tapi kautamaanna teu karasa keneh bae. Beda jeung ulama-ulama baheula jeung kolot-kolot baheula. Tibang nyebut bismillah doang bisa hiber. Mama kandang sapi, mama opo maca bismillah nepi ka bisa ngahancurkeun batu ari urang. Bibir kuat geus ngacai maca bismillah bae, tapi can karasa keneh bae kautamaanna. Mungkin kusabab bismillah mah dibaca tapi sikap kurang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala anu Maha Rahman sareng Maha Rahim. Allah Maha Rahman sareng Rahim, tapi ari urang kabatur dengki bae, ari urang kabatur ngan ngomongkeun bae, ari urang kabatur teu daek ngamaafkeun kasalahanana. Ieu buat teuing urang keur maca bismillah teh ku Allah mah diseungseurikeun, ku malaikat oge diseungseurikeun. Cek urang teh bismillahirrahmanirrahim. Cek malaikat teh emang bener Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ari anjeun naha atuh kabatur menang ijid bae, kabatur menang ngagogoreng bae, kabatur menang embung hampura kana kasalahanana. Nah, kade buah-buah bisik itu naudzubillah min dzalik. Dumatak saur Rasulullah sajalma anu daek ngamaafkeun kesalahan orang lain, maka ku Allah bakal diberikan kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi, sareng tepati-pati aya jalma anu bersikap tawadu karena Allah Ta'ala illa kecuali rafa'ahu Allahu, maka Allah bakal ngaluhurkeun derajat eta si jalma. Kumaha sih praktekna sikap tawadu teh? Dicontohan ku Sayyidi Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'in berasal di Basrah, wafat tahun 108 Hijriah. An Kinanah bin Jabalin, dicarioskeun ti Sayyidina Kinanah bin Jabal, beliau berkata bahwa Sayyidi Bakar ibni Abdullah nyarioskeun, idza ra'aita man huwa akbaru minka, di mana-mana anjeun ningali seseorang anu umurna lebih tua daripada anjeun, fakul ucapkeun ku anjeun, hadza sabaqani bil imani wal amali shalih. Ieu mah orang tua teh parantos miheulaan kami, parantos miheulaan abdi beriman ka Allah sareng beramal saleh. Fahuwa khairum minni, maka ieu sepuh teh lebih baik daripada abdi. Baik we menganggap kabatur teh. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, sareng ketika anjeun papendak atanapi ningali ka jalma anu lebih muda daripada anjeun, umurna sahandapeun anjeun, pakul ucapkeun ku anjeun, sababtuhu ila dunubi wal ma'asi. Ujang mah umur alit keneh, masih keneh can loba dosa. Ieu mah bapa ieu abdi nya ge umur geus kolot, ternyata bapa geus miheulaan anjeun tina palebah berbuat dosa jeung maksiat. Fahuwa khairum minni, maka ari anjeun kasep bager lebih sae, lebih baik daripada abdi. Ieulah praktek tawadu, selalu memandang orang lain lebih baik daripada orang. Wa idza ra'aita ikhwanaka, sareng ketika anjeun ningali saudara-saudara anjeun,
ningali sahabat-sahabat anjeun yukrimunaka ngamulyakeun ka anjeun wa yu'addimunaka sareng ngagungkeun ka anjeun ngahormat ka anjeun cium tangan nyebut ustad nyebut kiai nyebut abuya dan lain sebagainya sing hade fakul ucapkeun ku anjeun hadza fadlun akhadu bihi ieu teh kautamaan sabenerna mah sanes kautamaan abdi tapi kautamaan anjeun ketika orang disebut kiai ku batur abdi mah lain kiai salira anu kiai mah abdi mah mung santri anu kabur ti kiai hehe kedul ngaji teh ya giliran ngaji mabur di pasantren giliran sare asup ka kamar ngadon sare doang di kobong teh si Herban beren ya Allah itulah baheula nama tiap arek ditalar ku guru diloteng depan turun ke handap lain lewat tangga tapi lewat tangkal kalapa da kementeran deket kobong teh tangkal kalapa tangkalna deket jendela kabur lewat tangkal kalapa ya Allah dosa eta teh Gusti agung. Wa idza ra'aita minhum taqsiran horten nah jadi kana ngaji ka dinya mengko tina tankih teh jadi ka dieu keun bae itulah sarua bae ye keur ngajelaskeun cara praktek sikap tawadu. Wa idza ra'aita minhum taqsiran ketika anjeun ningali jalma-jalma aya anu ngaremehkeun ka urang, aya anu ngahina ka urang, aya anu ngaledek ka urang, ulah ambek. Fakul tapi ucapkeun ku anjeun, hada danbun ahdastuhu. Alhamdulillah ya Allah, abdi parantos diingetkeun ku saderek abdi anu ngahina ka abdi. Ternyata ieu teh balasan tina dosa-dosa abdi anu parantos dilakukeun ku abdi. Kitu kuduna. Urang panu ngledek batur hayang nama malik nonjok. Mun aya nu ngledek ka urang hayang nama malik nampiling. Ieu mah jauh tina sikap tawadu. Wallahu a'lamu bissawab.